Bung Karno baheula. Bung Karno mah karomah boleh dikira deuleu babaturanna Sabang sampai Merauke, kiai-kiai deuleu kelas duniana. Di luar negeri na Bung Karno Masya Allah berkaromah jeung boga wiridan khusus nu hese wae wiridan ibadah. Adalah Bung Karno. Cerita Digul, cerita Jakarta, cerita dakwah. Bung Karno memuringkak bulu dan ketika Bung Karno rek dakwah Karangkas Bitung memang naik mobil, naik kereta api. Bung Karno di Jakarta naik kereta api. Beneran kapangi jeung sahabat barahasan turun dek pesantren Karangkas Bitung. Pesantren teh si jelema gagah amat bareng di kereta api. Bareng tanya Bung Karno teh di mau kemana? Saya mau ke atas. Mau ke rumah siapa? Kiai. Oh, padahal Bung Karno teh ka imah eta horeng di kiai eta poe eta teh deuk acuran ge. Jadi akur ta tujuanna. Berapa orang? Bung Karno. Saya ada 15 orang. Nah, saya bapak yang ya. Jangan. Enggak. Nanya si itu dia nanya, bapak dari mana? Saya dari Jakarta. Nama siapa? Nggak usah tahu. Awal. Lamang Guari. Bapak ini sampai nggak kenal loh. Lihat nih apa nih? Nih. Wah, sembarangan tuh. Masya Allah. Boleh gak perlu kalau ada sejarah. Ayo, kamu duluan, saya belakangan aja. Saya nggak tahu. Saya tiba rame amat. Kayak acara buat Bung Karno. Tak Bung Karno nak, horeng eta. Aduh, cak santri ke aing kita tarik bareng jeung Bung Karno horeng anak. Tawadu, yang aku lah cerita tawadu. Masya Allah, pohara amat. Tinggal santri be, aing tadi bae atuh caknya nanti. Aduh, ngobrol. Biasa karena kota waduk terus ceramahnya pidato na pinu ku hikmah Al-Quran jeung hadis terus baik. Maka cak kiai eta wal kula disebutkan kiaina nyaho padahal mah wari ge moal baranan sejarah warai Karangkas Bitung Pandeglang Tangerang nya ceramah jadi Bitung ceramah nanu di Bitung mah inget ku anfusakum wa ahlikum naro. Anda kabakula sok dongeng Bung Karno bae eta ceramah Bung Karno ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Jagalah anfusakum dirimu baik wa ahlikum dan ahli kamu sekalian. Kalau kita cerita diri kita di sini, kalau kita cerita ahli ada ahlun fiddin Bung Karno. Ahli berarti seagama cak Bung Karno teh. Saudara kita itu adalah satu agama berarti bukan Indonesia saja. Bukan di Indonesia, yang di Singapura ahli kita, yang di Malaysia ahli kita, yang di Amerika, yang di Saudi Arabia, sedunia. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Kita harus peduli menjaga ahli-ahli kita, baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri. Sebab yang namanya satu agama itu adalah ahli. Tah cerita Bung Karno kadenya sia. Nah iya tah keur dirangkas Bitung santri tinggal kurucu cai mata beres ceramah Bung Karno balik dek di alam terket ente cekna kareta bae tah jam sabaraha ka Jakarta aya kuari gubernur naik kareta Allah ulah memeringkak bulu doan tak dikenang Bung Karno mah lain baik ku bangsa Indonesia dunia mengenang Bung Karno. Masya Allah. Neye ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirangkas ayat ceramah-ceramah. Cerita kenegaraan namun dirangkas, Pak. Sebab ndek itu menentukan 4-5 penaikan bendera walaupun masih ditahan ku Belanda tidak diperbolehkan, tapi Bung Karno geus ceramah. Tanggal 17 bendera Sangsaka Merah Putih harus naik apapun yang terjadi. Ceramah dirangkas Bitung seperti itu. Tidak peduli negara manapun yang akan melarang penaikan bendera tanggal sekian, tetap harus kita taikan, harus kita kibarkan di mana saja dan siapapun. Indonesia harus mengibarkan bendera pada tanggal 17 Agustus.
Agustus 45 eta ceramah di Rangkas tuh bareng sih jeung Soekarno jeung aing Bupati Gejan puguhnya awan sejarah kos itu buukuna ge geus teu meunang di kamana-mana sejarah geus inting-intingan sejarah Bung Karno eta teh kan kuari dikasetkeun aya ceramah di Bitung aya kasetna ceramah di Rangkas aya kasetna ceramah di Pandeglang aya kasetna kuari barisan da kuari nyaho nu asli nyaho lain ge pokona eta bae lah eta teh bukuna ge teu meunang dibacakan ku bangsa Indonesia nu eta mah nu asli nu kuari anu eta mah nu di segala KPKI segala nu eta cerita PKI na lain deuk PKI ke anta kajuna mah Indonesia kiai loba masuk PKI mah nya moal nya Kiai Harun salah satunya jelema nu dituduh PKI lantaran Bapak Ki Ahmad lantaran babar jeung Bung Karno seserian ka ieu sejarah tanggal 10 Muharram 10 Muharram ieu hewan kumaha hewan ieu Zaid boga munding cek urang Bandung munding ge cek urang Belaraja mah kebo serem kadang-kadang kebo Taeta Ki Zaid boga hewan munding boga hewan sapi boga hewan domba eta teh kudu jelas pengurusanana hiji kandangna jang paranti meuting ka hewan mah meuting si ada ke jang paranti kulem ulah gitu menyai ka kebo kulem aya ke jelema segera hees dibalik jang paranti meuting eta teh kumaha kahayangna ieu munding teh kahayangna kuduna teh kitu naon ngaranna dipirunan kudu make pirunan sebab betaheun nya namun make pirunan sapi kitu keneh ulah eureun-eureun nya mah tina cai jeung jukut domba nah ieu domba teh kudu puguh tempatna teu meunang berkeliaran domba awas sing ade urang boga domba kemudian domba naik ka imah urang kemudian domba nyabut gitu tatangkala urang engke di akhirat nu bakal di BAP nu boga domba sing ade sebab domba mah kudu diraksa lain kudu dilepaskeun kumaha lamun hayam seru bae hayam bebek Persi silakan hendak bah tapi rumah kudu aya tempatna lamun Persi nyaba ka imah batur gandeng menguang soang gitu lain Persi menguang kumaha lamun boga imana keres pan waktu teh waduh luar biasa aya nu jam sakieu mah hees jam sakieu mah maca Quran jam sakieu mah tafakur jam sakieu mah batur tah mah nyaritakeun batur nyaritakeun urang mah lain kitu ja maca Quranan dia urang mah taeda teh waktu teh atapan waktu hees kumaha keur waktu hees aya nguang pan eta nya elep-elepan aya soang kemudian deuk ngageubahkeun pan eta tunduh sok leungit ngageubahkeun heula tunduh sok leungit asal tunduh leungit teh hees lamun teh hees peuting teh pan terganggu boga pagawean wirid boga tahajud andai kata atawa soang jeung Persi naik ka imah pan ai Persi mah model lamun kurang diantepkeun nya mah tenang we asal digeubahkeun crot eta heran Persi boga kamodesan Persi teh kos kitu nya mah eta Persi mah mun kurang lalaunan moal tapi lamun digareulakeun coba buktikeun kuari bisa dibuktikan Persi deuleu tah asal digeubahkeun crot ngising. Nah iya ngisingan imah batur lahan batur eta ngaganggu di akhirat bakal ditegor. Masya Allah geus cukup ulama ngabahas tentang hewan. Tahilangan nu pertama wa alaihi ala pudawabihi wajib kanu boga munding wajib kanu boga sapi kanu boga domba kanu boga kuda ala pudawabihi wasakyuha maraban hewana jeung inumanana ngombong disebutna
kudu dikommongan teh sesuai jeung kebutuhan manehanana. Munding ieu mah gede kebutuhanna sabaraha tolombong sapi gitu keneh sabaraha tolombong mun di urang mah kitu nan ngaranna sundung Bandung tolombong sabaraha sundung ya sabaraha tolombong ya kitu keneh domba mendak rarapih Cianjur Sukabumi Garut Bandung domba marahal dijualna ka urang sugan berkeliaran berkeliaran dari Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Tasikmalaya, Garut, Ciamis nyana nyararieun tempat ke ngarit ke di baragus di urang mah aing ngajual hayang aing urusan embung dilepaskeun bae ku urang digebahkeun marah bogana tolong teh coba tolong teh dilepaskeun Masya Allah atuh batur teu gaok pepelakan batur teu gaok pepelakan nah eta lah mendak digondrong mah satuju tak kula mah digondrong di kebun jeruk baheula di Ciledug lantaran rame-rame nya nama melak naon ngaranna bunga kembang mun aya embe kadinya embe saha bae Encit baik, kakak, ini kambing siapa? Kambing saya, bawa sama lu, udah dipotong sama gua. Gondrong ya bos itu. Gitu, mun marah tuh kenapa ini kan tanaman bagaimana sih? Ceknya kan itu mah harus dipagar. Udah gua pagar, kambing lu kesini. Ntar mah kalau lu marah, lu nya gua potong lu. Babarengan orang gondrong mah kan. Nu miara geser wajeng di Cianjur, gitu baik, Masya Allah. Datang ke kuari berkeliaran gondrong kebun jeruk ku Ciledug bukan kembang malah ya nu aya mah masih kene budaya jahiliyah mah iya pasar kemis Cilongok henteu Cilongok teu tinggalin pasar kemis Kendal kan itu terus ya budaya jahiliyah na masih kene ka baheula-baheulaan sepatan mah komo bapak moyang atau mah kaditu. Ya Allah ya Rabbul mentak imah teh imah bararsi di urang eueutna tanggalan lain embung melaknya nage asal melak kaheula-heula jeung embe ge ngobrol tuh dahareun urang tuh keur melak embe ngobrol nu melak ka jero bah kompetisi nya mah paheula-heula gelut embe jeung embe saya teh hese jasa ku kita wajib dijaga sing ade kitabna aya besi pajarkeun eueuh kitabna teh ye walaihi ala pudawa bihi wasagyuha wajib eta hewan teh kudu dibere dahan dibere nginum disebut dikombong. Kemudian termasuk hewan-hewan anu laletik mun urang boga piaraan hayam wajib diparaban mun aya nu pae kurang parab bakal ditanya engke ku Gusti Allah. Jangka neraka mah cukup teu kaparaban hayam bae. Boga lauk urang paraban lauk teh sarua bae kebutuhan manehanana sakumaha. Kitu keneh boga manuk mandak ahli tasawuf mah tilok boga manuk lantaran manuk eta di kurungan ku Sidina Ali dibeli budak ieu badut sabaraha duit cek Sidina Ali sekian beli begitu dibeli dihiberkeun bantuan dihiberkeun cek Sidina Ali nyana leuwih senangeun hirup babarengan jeung baturna daripada di kurungan tuh eta cek Sidina Ali lu sering Sidina Ali membelian manuk dihiberkeun. Andai kata endek tuh masalah fikih caritana lain tasawuf lantaran aya jelema nu kadadengekeun suarana ka puru kutut teh aduh mun geus ngadenge puru kutut hutang ke leungit mantap telok maer hutang ngadengekeun suara puru kutut bae ieu sabaraha puru kutut nu ieu mah 1 juta nu ieu 2 juta nu ieu 3 juta nu ieu mah puru kutut pancawarna ieu mah 30 juta. Eta barura eta ceca dikurkeun lamun geus dikurkeun bisa 100 juta 150 juta puru kutut sagede kieu 150 juta Masya Allah di dahar ge ku sorangan teh seubeuh berarti naon eta anu dibutuhkeun suara
suara purukutut Masya Allah luar biasa. Mantap aja lah bakar mandian purukutut kieu beta isuk-isuk teh si teneng. Pak lepas 30 juta. Geus lain purukutut teh. Aduh, 30 juta. Sakana 30 juta. Pamajikanna naon? 30 juta ieu ber. Geus galamun ngarokot 30 juta. 30 juta tuntuna mah lain bunga edan. Sok aya bae teh mah. Tah eta teh heg we cek pikih mah asal diurus. Kebutuhan purukutut teh naon? Kebutuhan manuk beo teh naon? Kebutuhan manuk cicit teh naon? Kebutuhan manuk dan lain-lain sebagainya. Eta teh naon para budak ulah kieu purukutut engke dibere Jawa Ambon. Cek purukutut waduh aing teu beuki atuh ieu mah. Bahakan Gusya. Gelang-gelang aduh, teuing kadaharan aing cek purukutut. Kudu aku tanya heula. Tut, sia kadaharan sia naon? Tanya heula. Ulah main bere-bere bae pan manyar nyaho urang. Geus tah mah bangsa apung manyar, bangsa manuk anu sok bring hideung teh naon ngaranna? Peking. Eta teh nyaho, geus maninin geus lain deui. Maninin geus teu kabitaeun nya ku pare-pare maninin geus. Teu kabitaeun nya mah ku hileud-hileud leutik maninin mata. Mantap hajuna jana uncak-uncak di tangkal nu sejen haju ngising teh tangkena bakal jadi mangandeuh maninin teh. Bawaan maninin eta aya mangandeuh tatitet menang bae 10 poe timbul. Mangandeuh bawaan manuk maninin teh nu sok mamawa mangandeuh mendak aya dina hayatul hayawan kita bahayatul hayawan paranting nyawakeun manuk jeung karakter-karakterna kabelah itu haram jeung halal da kamaninin mah manuk teu bagus sebenarnya mah lantaran pamacokna panjang ai manuk leutik ai pamatukna panjang nu mantaknya nama kabeukina ge teu bagus hileud nangke di mana-mana nyana enslak bakal nangising di dinya engke bakal jadi mangandeuh teh pan teu bagus maninin eta manuk teu bagus kuari mah dibeli ku batur sabaraha duit ieu maninin 500.000 heran aing mah maninin 500.000 naon nu diarahna isi maninin tah eta kos kitu lah nah ieu manuk baik-baik secara tasawuf mah teu bagus secara fikih mah baik aya jelema nu terhibur ku suara manuk sebab kelengkapan alam teh Gusti Allah teh nyen untuk kelengkapan alam ialah manuk aya jelema keur pusing-pusing ngadenge baceona manuk aduh serba bisa ya manuk cek jangan cek pemajikan kakak tuh bisa henteu ngabaca boro-boro ngabaca ya kakak mang ngojek eleh wae sial manuk nu ngabaca nya nu ribut manuk serba bisa tah eta lah manuk bae kadaharanna kudu di selirik mun ti kukur naon purukutut naon beo naon maninin naon manyar naon kerak mah mun kerak bae kerak mah bahaya ulah bae urang mau resep jasa ka manuk kerak pan aya sasada mah bagus kerak tah tapi ulah naon sebabna atuh padaharanna teh berarti isu-isu keluar teh bahaya ke atuh ambreng-ambrengan mandak aya bahasa kolot baheula dasar kerak begitu tai tapi budak kuari mah tempatnya raweuh ka manuk sebab manukna geus eueuh aya ge di tempat manuk ai baheula mah zaman kula leutik asal keluar bae Masya Allah manuk jaket trot serem ngaranna jaket trot sareng gunting hidung teh geus puguh alap-alap dulu kuntul mah di sawah rentul anu luar biasa urang neuleuh kuntul sasawah ngayapa putih kabeh Masya Allah luar biasa manuk segala manuk aya di sawah teh eta alam nu kamari subur teh neuleuh manuk di sawah di huma Masya Allah tatangkalan kabeh haju tatangkalan naon ge bangun nu boga buah tanggal buah teh ku kabehan di ala eta berkah baheula mah aya tanggal buah hiji angin gede di parulu ku kabeh nu bogana jah teu nanaon kok bisa tenanawan atuh nu bogana ge teu melak ieu da jadian sorangan tapi eta di kebon pohara jasa kebon mana wae bisa dipulung ku urang eta
eta zaman barokah anu luar biasa. Nah, zaman kamari tinggal kenangan. Kuari manggesarare sudah hese. Subur mah subur tapi sabares. Ningali manu geus eueuh. Kunti anak teh baheula mah ngahiji jeung jelema. Ngahiji kunti anak teh aduh urang-urangnya nanya. Urang kaluar, aya kunti anak kan tah. Aya kunti anak kan tah. Komo malam Jumat mah jeung malam Salasa. Aya kunti anak. Aji bae kolot mah ngomong teh aya nu reuneuh malam salah. Nah, mulai tah kajahiliahan aya deui tah. Heuh bener bae emang kosok aya teh, asal aya kueuk aya nu reuneuh ditungguan ku kueuk. Dumantak abeh naon eta? Pinter kolot baheula mah ka salakina ulah ka mana sia. Ulah ka mana pamajikan sia geureuh. Emang kunaon tuh kueuk di luhur sok aya kuntianakan. Mantak salakina atuh ngahekeke we di dinya. Ngolotan disebutna. Terus gitu ala lakur beta kolot baheula teh aja deui nurut beta minantuna mun teu mah ka mana emang ngadege sora kueuk cenah kadung yang pemajikan kuku mah beukian nyanana da zaman kamari ieu geus eueuh tah kamari tapi bener urang kaluar beta kueuk aya tak urang kueuk teu kebeul aya sora tuh lu bogana urang nanya ka kalau kan nu bogana kueuk teh kendaraanna nu sok numpakanana eta. Oh, kitu. Kuntianak ngaranna. Kuntianak sok kumaha? Kuntianak mah nu sok ngarumbai buukna eta kuntianak ngaranna. Ajunya nama tirok make calana kuntianakna. Pentingna kadeuleuan teh kuntianak. Kolot baheula teh dongeng pas kitu. Kuari dikontrakan Pak Haji loba eta. Loba aja eta kuntianak mah lulu eta. Baheula mah naik eta naik manu kueuk kuari mah naik Scoopy. Ya Allah, perbedaan alam, perbedaan zaman sikene subur jasa. Masya Allah orang menyaritakeun babanjiran bageret berada setengah babanjiran simut. Masya Allah. Geus teu kawadahan. Urang dieu kabeh ka sawah ngaran simut nu botol teh anu ditiir teh. Simut na geus macem-macem aya nu teu meunangan bae deui sarua pangitik tinggal pangitik tapi teu meunangan bae. Kabeh jaga bapana batur meunang sabotol dua botol nu satiran ulah mah teu meunang. Mana pangitikna? Ieu coba ka dieu ku Abah dihitung heula. Mais manggang ngorogo pos, mais manggang ngorogo pos. Atuh sia mah pos. Tung lah pos. Moal menang sia. Nah ku Abah dihitung dari mais manggang ngorogo. Nah ngorogo bae tah atau mais ge tungtungna mais manggang ngorogo mais mangga ngarogo. Maisna mais tek. Ditungtung tak di mais teh potong. Tak, geus mais. Bener bae. Poh begitu ka sawah deui masyaallah. Meuli nya laut mais. Wah raja. Cikene alam-alam nu kos karari itu teh urang lamun aya kokorolokan didelekeun we urang aya anak lele pasti aya indungna aya anak lele sagede kieu sagede curug indungna kajen kumaha ge aya indungna tangan geus ulah di tangan cakolot pasang bubu wae ge pasang bubu geus terapkeun kadinya kotrek lah malah loncor eta cai kasisina ge artina henteu rapi tapi eta pinu nang sae teh nang Allah melalui malaikat kadinya karunya teh budak bubu pinuan padahal tuh moncor ka dieu ge bisa tah kasih si bubu tapi masyaallah di bawah luar biasa. Eta zaman geus eueuh, geus kitu teh zaman subur luar biasa. Di mana zaman subur mah aneh. Kumaha anehna? Musim-musim ngecrek, urang teu ka mana-mana. Ieu ka mana tuh jah hese. Hese, tapi dahareun ku Allah dikirimat boro-boro di sawah disolokan leutik. Ieu di luhur kenteng bae aya lele, aya gabus, model bae. Model di luar kenteng saya kurang kerki tiris isuk-isuk aya cai dia hujan ngecerket ih di kenteng aya lauk gabus gede cokot nang saha ngiriman cak Allah sia dagang teu bisa tani atuh hujan dahar mapan sia kudu tak bae kiriman gabus ka kenteng tak goreng ku sia asal orang buka keyakinan ka Allah dahareun datang ka urang
iya mau kuari keyakinan geus keyakinan kieu lamun teu digawe hese sia dahar atuh hese bae bohongan keyakinan kana digawe mun teu sakola sia teu boga ijazah moal bisa digawe atuh keyakinan ka dia kadinya mendak anak inda zoni abdi bi kuring mah kumaha sangkaan hamba kula kuari sangkaanna geus keyakinan baheula mah yakin tuh cokolat baheula deuk ka mana-mana teu kudu dahar asal ngadahar ieu naon tah ngadahar dangdeur congona doang amis ge deuk ka mana kuat geus sia ngadahar 7 bae pokona kuat yang amis deui geus kitu bae teh mah masyaallah puara jasa kukuk bae kukuk leutik nih isu-isu kurang gadinya leutik cakolot teh aya ngadahar kukuk amat gampang tutupan kan tutupna make anu diawit teh anu garatan nu diawit teh kitu longkopna tutupan make longkop ngan make kuku heula dikitukeun saeutik trek longkopan gadinya bisa ditungguan aditu heula sagadeun samenit 2 menit saja beda bude kuku nggak ada bude coba eta kolot baheula bisa kos kitu eta ya Allah ya Rabbi masya Allah ieu mah keur carita zaman-zaman kamari nu budak kuari mah geus teu ngalaman kos kitu ngalaman kuari mah HP digerogeun ke ku bapana hei teuing hei jadi ada budak teh itu si kurang teu gade ge tanaon kagok mah nang sameulikeun eta HP nang mana aing teu ceurik man aya dibere digerokeun ke nembala ieu zaman kos kitu kuari zaman HP nu meuli ka nang mana lantaran nyanana ceurik aya teh dibalikeun ceurik aya dibalikeun atuh eta kos kitu digerokeun kita ka warung teh balanjang embung mah zaman ada redan ka anak jeung indung edan kabehan nah ya kercerita masalah itu hewan wajib diberi parab di paraban hewan di numan embungan bogana zaid boga munding kemudian tedek maraban munding sedengkeun eta munding geus sasada bae oh sapi ka mah tuh asal geus sasada bae berarti lapal moh dua rupa sasadana lamun moh berarti yang lakian teh sapi tah ayeuna kitu kanyawan banteng lamun moh lapar tapi lamun moh iya tuh kula mah sanajan lain tukang sapi ge nyaho bae pokona mah sanajan eta ge teh kebo sasadana beda-beda eneng teman anu bapana teh beda teman lain hayang parab teman neuleuan wajib diparaban mun teu daekeun maraban sapoe dua poe teu daekeun maraban keluarga geus ripuh sedangkeun eueuh anu ngarit lapor ka hakim tah hakim teh urusanna ka kebo-kebo urang lamun di negara Islam rapih ya sebenarnya mah lapor kamari mah lapor urusan tolak iya kan urusan nikah kamari mah urusan kebo pagi siapa ini saya ngaranna nu boga kebo nu bagus sayanya pan ai Dedi mah teu bagus boga kebo Peri Dedi Jore punya boga kebo saya ieu mah Mang Salawi nah pas Salawi atuh ieu Salawi nah iya pas saya kula anak Salawi cek cenah teh ampura pasti aya Mang Salawi di dieu pasti aya hiji mah aduh sia sangaran kula Kasim kuduna mah Qasim lantaran anak Salawi jadi Kasim sia enak lapor kunaon abang kula Salawi teu daekeun maraban kebo geus buah kue kebo wewean bae je KRT-an saja RT 404 kula oke kelurahan sa lah kurang mah geus eta bae pokona mah ya guys datang tim tika hakiman datang ka dinya mana Pak Salawi
Saya Pak. Ini kambing kerbau siapa? Saya Pak. Berapa kerbaunya? 6,5 Pak. 6,5. 6 meneng 1. Oh iya. Ini ada laporan tadi pagi anak bapak punya anak namanya Kasim. Iya. Laporan apa itu anak saya? Laporan nih tanda tangannya, surat laporannya jelas bahwa dia anak Masalawi sekarang padahal sehat, tidak mau lagi ngempanin kerbau. Betul. Nah, ini keharusannya menurut agama yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang 5 Pasal 5 di Indonesia. Ayat tahu undang-undang. Nah ini painim tanah ujbiro fil makul ala bayin awalapin awdibin. Ketentuannya dalam pasal 5 Undang-Undang 5 di negara Indonesia, kalau ada seseorang yang punya kerbau kemudian tidak mau ngempanin, nah ini adalah keharusannya 3. 1, harus dijual bayin. Kedua, kalau tidak mau dijual harus diimpanin. Kalau nggak mau jual, nggak mau ngempanin, potong bagi saya. Kok begitu Pak Hakim? Iya, ini kitabnya tuh. Fil makul ala bayin aw anapin aw dibin. Kelihatan nggak? Udah nggak kelihatan, saya udah tua Pak. Ya ini Undang-Undang Pasal 5 ya. Jadi harus itu, nggak mau, tidak boleh tidak, harus dijual. Jual nggak mau Pak, saya nggak mau jual kerbau. Kenapa emang? Rasanya kasihan, dapat saya ngempanin kok dijual. Itu mau diapain itu mau lu? Empanin itu? Nggak empanin juga nggak mau, anak saya nggak mau, biar pada mati aja. Goblok lu. Udah dipotong aja. Mun teu daekeun bae, dijual tetep teu daekeun, maraban embung, pilih di antara 2 hakim, antara dijual jeung dipencit. Tunggu 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Hari pertama harus ada tim dari kehakiman untuk ngempanin. Hari kedua ternyata dia masih belum terenyuh juga hatinya. Waduh, terenyuh. Masih belum mau dia ngempanin. Hari ketiga bawa oleh hakim ke pasar, jual, duitnya kasihkan. Rapih di negara orang. Kunaon sebabna? Syianatan liruh, sebab ini hewan. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh dibiarkan. Itu keneh manuk puru kutut geus sadat. Anak nangis bebeja Pak, eta geus sosoran puru kutut Pak kurang parah Pak. Lah, hayang aing, mangarapan, emang kunang itu. Puyeng aing, beak ku puru kutut bae. Atuh aing beak ku puru kutut mah bikeun atuh jual moal, kana sapaeh-paehna bae. Beres, udbiro, lapor ke hakim. Pagi, siapa kamu? Saya Teddy. Pantas buka perut kutut mengaran Teddy. Iya, ada apa ini? Laporan Pak atas nama bapak saya ini. Saya anaknya. Kenapa? Bapak saya punya perut kutut itu suaranya sekarang udah serak. Kenapa tuh serak? Kurang empan Pak. Kenapa nggak dipilih? Justru itu saya laporan ke sini, tolong ditangani permasalahannya. Sebab saya suruh jual juga nggak mau, diumpanin juga enggak. Ini rasanya 2-3 hari lagi isdet Pak. Apa itu isdet? Waduh, gue tahu isdet Pak Hakim. Mati. Oh iya mati. Survei Pak Hakim di dele. Nah, panggihan. Ternyata embungan. Pilih tilu. Ala bayin aw alapin aw dibin, jual atau di paraban atau dipencet beta perukutut teh. Eta teh kudu aya ti nagara. Masya Allah, Islam teu kurang kumaha. Rapih jasa majarkeun cenah cek jelema-jelema nu ekstrim terhadap Islam. Hukum-hukum Islam itu sebetulnya kekurangan. Ai podol sia. Ka dieu sia ngomongna jeung aing. Aya tah di Kristen urusan perukutut. Ayo sia. Ayo coba ayo dihukum encek urusan embe segala macam. Moal aya paling aya kemanusiaan doang, mengganggu dan mengganggu. Ieu mah lain ketentuan langsung tilbogana ti Gusti Allah melalui kangjeng Nabi urang, melalui penjabaran ijma ulama, jadilah Gusti. Ya Allah, eta lamun hewan anu di dahar. Dudiar dan nusuk di dahar maya sapi, ya munding, ya domba, kemudian itu aya nama ayam, persi, soang.
kumaha tilu tak ketentuan namun mun maraban jeung minuman berarti tilu ketentuan bai'in jual alqin parawan auzibin pencit kumaha lamun binatang anu tara di dahar aya binatang cocokan tara di dahar kucing misalna anjing misalna boga anu hideung teh naon ngaranna nu sok aya di Lampung teh nu sarua jeung mamang teh beungeut siamang. Nah camang teh eta teh uwa dan lain sebagainya eta binatang-binatang maung teh kemudian gitu boga di kebun binatang mapan segala binatang aya kumaha teh kuari mah taman safari mah seluruh binatang dunia aya di taman safari mah urang dek ningali binatang India binatang Afrika binatang Amerika binatang aya eta kos kitu kan aku lagi pernah kadinya pernah neuleuh ngan urang mah dek dileukeun ieu teh dina kitab Bayatul Hayawan kos kieu ye engke halal apa halal coba deuleuh buktina tan mandak urang neuleuhan ka ditu banteuna naon ka kebon binatang neuleuhan ieu bentukna nu kieu halal ieu haram gaji jadi urang datang ka ditu teh ngaji ka kebon binatang teh lain mawa si doi ka dituna teu beres sama tuh untuk kula inget ka Abah Ucu almarhum caringin nyana aya nu ngajak ka kebon binatang kadinya ka taman safari berangkat biasa ka ditu neuleuhan haram halal na bae cak Abah Ucu teh oh ieu binatang oh ieu nu sok didongeng-dongeng teh cak Abah Ucu teh naon peucang ieu horeng peucang ieu pinter sia peucang ngelehkeun maung teh peucang ieu horeng baheula maung ewe hujanna ta ku peucang munang eta cak peucang teh masya ka mana anak mau eueuh nya nu keur dahar jageun ka masya aya ngalakian masya gitu bejakeun sia ku aing ka main bejakeun ku sia sambarangan main galak aing ge nyaho bejakeun ku sia waduh barang datang teh mah tadi aya peucang kunaon naon cenah nya ka dieu kunaon ngalakian mah tolol peucang mana tuh di itu teh udak eta diudah aku mau kuat atau becang kayak gini wah ayo bener kasar cek becang yuk ayo bener kasar yuk kak beneran ayo gonggorong asup jangan ke gonggorong set mau ge kuat set ke asup mau mangan sakit doang nonggeng becang balik deh ke nah ini dia aduh guys ayah be ya tinggal orang dongeng binatang nu teu di dahar kumaha coba wallahu a'lam.